tadaidur wa sakarti maqamil musyahadah kuari geus datang ka maqam musyahadah teh hayang naon ji atuh deuleu balok di dieu sugan gimbir sugan henteu sugan hayang teu hayang deuleu mobil mewah sugan hayang atuh henteu teh kabeuli ya deuleu jabatan luhur geus teu hayang deuleu mobil mewah geus teu hayang deuleu imah mewah teu hayang deuleu nu geulis geus teu hayang ya moal daekeun mun daekeun ona mendek bae meureun geus henteu bae ieu mah sebab naon kabeh ge ciptaan Allah sedengkeun nyana keur babarengan jeung pencipta ji bener nu geulis kan Allah tah ieu kan babarengan jeung Allah can sakumaha ge ku Allah disadiakeun bidadari tungtung nama di dunia henteu bidadari henteu cak Habib banding di dunia bae atuh lumayan ya tuh deuleu kemewahan dah eta mah nu Allah teh titipan mun beres salamet mun teu beres teu salamet atuh aing makan keur bareng jeung Allah teu hayang deuleu jelema jabatan luhur pan titipan Allah pan aing mah keur bareng jeung nu bogana kabeh ge teu hayang hiji Allah titik musyahadah deuleu gunung gadeleuna Allah kuari mah jagas musyahadah di muka sapahkeun ku Allah musyahadah sababarengan jeung Allah neuleuh laut asa neuleuh Allah neuleuh langit asa neuleuh Allah neuleuh nanaon ge asa neuleuh Allah bae geus jelema teh diajakan bae ka Allah mun keur bareng jeung pejabat diajak ka Allah jeung nu sugih diajak ka Allah hendeuk saha bae jeung pedagang deuk diajak ka Allah jeung kiai ge lantaran kena proposal diajakan ka Allah ulah ka proposal bae pedagang letik di ka Allah keur ka Allah titik tanpa aya kepentingan sugan hayang beres sugan hayang dibere di alam henteu ieu mah Allah bae geus cukup bae Allah nu merena datang ke maqam musyahadah tak eta teh geus jadi utusan Allah diutus ku Allah per zaman aya bae tinggal tergantung sekup lah bae ku Gusti Allah tak supaya kafir bingungan geus ditembak itu di penjara itu muncul deh sebab lah timbul ti karena Allah lamun lain timbul ti karena Allah moal muncul lamun timbul kudu dibere kudu digaji bae sakikituna bae praktis tinggal di praktis di organisasi geus rapih jasa terorganisir melalui sekup handap datang ka luhur ya teh sakikituna bae sebab eueuh ikhlasan janu luhur mah nu ikhlas tanpa yang dibere tanpa yang di alam di abang henteu geus sakitu aja ngajak musyahadah ka Gusti Allah tanpa hayang naon-naon keur sorangan ka Allah keur lobaan ka Allah keur susah ka Allah keur senang ka Allah keur madarat ka Allah keur kemana gitu karena keur ambalaya ka Allah bae beurang ka Allah penting ka Allah titik dek ka Allah bae adapun jelema dek nuturkeun jeung teh lain urusannya urusan Allah